Mitra Anu Mulia Wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pang beberapa mana Mangjaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nuka tunda carios nyambung judulna nyaeta Dedemitu Hasancang. Kamari nembe bagian kahiji para wargi ilmu ngaran kitu. Ayeuna nincak bagian kedua ieu dongeng karangan Watatang. Para mitra sadaya kocapkeun harita Usman teh keur nganjang kaki Badrunnya. Ayeuna mah di tempat Ki Badrunna Usman make jeung daek suraseri sagala ngobrol mogogonjakan. Beda jeung keur di imah we jam motrot we ngadu nyungjung jeung nu jadi pamajikan kitu mangga urang teraskeun. Temal Usman ku ayeuna make daek seuri sagala teu samodel di imah beurang peuting ukur bareuh pipi. Jam motrot ngadu tutut pamonyong-monyong jeung nu jadi pamajikan. Lain euy nu sabenerna maneh ka dieu teh aya naon euy man euy? Eta asa heubeul ti heubeul ka karena nincak deui ka dieu. Cek Badrun bari netep ka Usman nu keur ngelepus udud bangun anu nikmat. Nu matak ngahaja hayang panggih pokok penting nama euy. Atuh saja batik kitu rek ngadon ngaleungitkeun ka pusing we jeung ka susah. Ari kieu mah liar ti imah titinggalian teh asa plung-plong euy. Teu asa sararumpak teuing samade cicing di imah. Yeh, maneh mah didenge-denge. Ngan pusing jeung susah we merican kadenge ngomongkeun urusan kabunga. Dewek mah euy geus ngarasa bosen ngadenge maneh usik nyebutkeun susah. Perkara kasusah mah tong boro maneh sanajan dewek ge euy. Atawa nu sejen kasusah mah teu boleh aya atuh. Pasti keur maneh mah teu ngarasa pusing atawa susah. Da teu rayap teuing ku budak atuh. Nu baris careurik jaba pamajikan maneh mah. Sautak saeutik moal tekar kana dagang di pasar. Lamun kitu teh mah aya nu ngabantu-bantu kana karipuh lalaki. Sedeng pamajikan dewek naon euy gawe paling-paling kekeceprekan dina kotakan sawah. Bari balik ngais eceng jeung genyer sajabat kitu. Pamajikan dewek mah euy minang nguruk usunu jeung boga sifat panasan ku milik batur. Teu kaop tatangga barang beuli itu ieu manehna ngabarung sinang ka urang. Lamun diomongan gampang nyangangang, lamun dewek parang boga rejeki kakaraha hehe. Kawas nu adean ieu cad-acad heueuh. Da dewek lamun teu daswatir ku budak ngaleutikeun mah wah sigana ti kamar ieu keneh ge euy. Geus diserenkeun kanu jadi kolotna. Nu matak rek kumaha teu ulangna kana utek dewek. Ngumahakeun kanu jadi mitoha heueuh ka akina jeung ka ninina barudak. Pagawean ukur papaehan atuh. Cek Usman ngadon nyaritakeun kalakuan adat jeung nu jadi pamajikan. Papaehan kumaha man sok hees wae. Nya nu disebutkeun papaehan teh kieu euy. Setiap urang kaditu ngumahakeun keur kaperluan barudak. Paribasa abah ge puguh keur batan sakieu. Keur dahar sapopoe ge meuni seuseut-seuat tah kitu. Kumaha lamun satukangeun urang pun sagala dibeuli. Komo ari didatangan ku anak nomor 4 mah. Heueuh ku adina pamajikan dewek meuni teu sirikna dag-dag deg-deg sagala disodorkeun atuh. Aya anak urang mah ngalanto kaditu batan daek mere ge ka budak kalah ka dibuburak majarkeun teh bisa aya culik cenah kitu. Da eta meureun euy da udumeh dewek mah kasebut jelema nu eueuh tingalieunana. Jelema nu lugah liga eueuh gawe kitu. Da jeung sanyana atuh. Ku dewek katingali sia mitoha maneh teh ka cidao euy bisana. Padahal matak naon ari ka budak mah pamerekeun we dah heureun sakepeul we nya euy. Teu moal leuweungan atuh budak mah dibere rezeki saeutik atoheun. Nu matak euy drone lah. Nya eta atuh da jelema we ucut genul. Lamun sieun gedoraka mah nya iba jeung cokorna ku badaog teh tuh mah. Nu matak cing atuh drone dewek bere bonggolongan ku ilaing euy. Sangkan dewek ulah kieu saumur-umur. Ulah isuk rahu, sore rahu, pokok kahijina mah karunya we ka barudak. Di mana urang can datang besok tinggal we ditepas euy. Cek Usman satuluyna ngegeuri. Muntang tulung pandangan ti urut babaturan sakolana. Naon ari maneh? Minta bong-bolongan bener bonglah naon atuh? Teu puguh teh. Ai bong-bolongan teh euy kanu salureun ti maneh ai dewek mah sarua we pada kieu. Teu puguh bong-bolongan teh bong-bolongan naon euy? Euy lintang minta bong-bolongan teh pikeun neangan pakasaban we da minta bong-bolongan ka batur mah teu wani dewek teh. Ari jelasna mah kieu drun euy. Sugan jeung sugan di dinya boga pamuntangan anu bisa mere jalan kana kahirupan. Pikeun dewek asa piraku ra dewek kudu kieu saumur-umur wae mah euy. Disebutkeun lah
naon hirup teh hirup tapi hirup teh sarua jeung lupae dewek manyaan teu boga penghasilan pisan oh jadi rek tanya kanu bisa maksud maneh teh Usman tah eta maksud dewek kitu sugan jeung sugan maneh boga bolongan teh lamun kitu mah hayang boga kahirupan tina jalan untung tina enteng meureun maneh teh nya nah eta mah kumaha nu nyebut we dewek malah rek nya rejeki untung tina enteng tina naon lah geus kagok dewek mah temal Usman harita bari mesem nyarita teh kana babaturanna nu katelah Badrun ke lain ari dewek geus tatanya kanu bisa mah acan man ngan sotenan tatanya kana jalan nu dipimaksud ku dari manehnya sok rajeun aya tatanya kanu bisa teh tina jalan kasalamatan kana jalan kalancaran usaha atawa digawe kana jalan kahayang untung tina enteng macan pernah dewek teh lantaran dewek inget kana pituah ti kolot nu di Bandung keur sifat manusia nu ngakukeun boga pangeran nya jelas nama percaya ka Gusti Nu Maha Suci ulah rek munjung ka gunung ulah muja ka sagara tah kitu jadi pokona mah ulah musyrik we kitulah midua pangeran urang mah muntang tulung teh ka pangeran ngan aya pangeran dieu ka pangeran lahir di dunya eueuh deui indung nu ngandung bapa nu ngayuga jadi munjung kudu ka indung muja kudu ka bapa tah kitu lantaran indung tunggu rahayu bapa tangkalna darajat nu disebutkeun pangeran lahir nyata indung jeung bapa teh kitu sok rajin tapi sok aya rajin ngadenge aya jalma nu hayang sugih mukti berat beunghar kudunya nanti karena kaladangan ku kesang asli aya bejana mah di tetar gunung sancang cenah samalah lamun teu salah mah ngawangkongna mah pokona mah kituna teh mangsa lamun anu di lembur parakan salak teh lamun manehna aya niat mah kaon maneh aya niat bari geus gilig pikiran teu sumoreang teu haringhang deui ka tukang jeung ka ditu datangan mangsa lamun ke na mangsa lamun teh beunghar tina kitu Badrun tanya Usman bari neuteup kana beungeut Badrun teuing beunghar kitu-kitu mah teu nyaho dewek mah pokona mah beunghar tina naon mah lantaran tanya nganti heula manehna sok dodongeng ka urang ka dewek maksud teh cenah manehna mah tukang ngalaan calana kitu sok ngalaan calana maksud teh tukang ngalalana maksud teh si eta mah ngomong teh suka menekar wae atuh salah pok hayang nyaho mah tanyakeun ka wang salamun di mana ari buah sancang gitu ngan eta kira-kirana maneh geus luas gitu keun bae larek dicobaan drun lah kauntup wae leumpang na meureun ini ketika untuk wae rek nyangan deui kanu enteng keun ku dewek rek didatangan ka ditu lah sugane mangsa lamun bisa nuduhkeun tempatna syukur-syukur lamun manehna daek nganteur ke tempat gua sancang eta maneh geus nyaho gua sancang dah nyaho teuing dewek macan pernah sumoba ka dinya nganyaho teh gua sancang sok diparake tapa ceuk mangsa lamun mah kitu temal Badrun rada ngapalieur memang jeung sanyana manehna macan pernah nincak gua sancang ukurannya ho ceuk beja we yen di gua sancang teh aya tempat nu sok dipake munjung ku jalma nu hayang beunghar kulo badunya ku jalan narohkeun raga jeung nyawa ka bangsa para dedemit kumaha lamun jeung maneh atuh Drun ka mana ka ditu ka gua sancang sugane atuh urang jeung maneh bisa aya tingalieun batur lah lain teu hayang dewek moal ka hiji dewek mah melang ninggalkeun anak pamajikan kaduana ras inget kana pituah teu jadi kolot di Bandung sajabat ti kitu sok tara kuat leumpang jauh dewek mah sungawa ka gunung teh ngaranna ge gunung atuh jalanna ge turu naek mapai gawir mangkaning dewek mah lamun naek ka luhur teh sok nyorocot suku tong boroning kitu sakalieun ieu we benerkeun kenteng ge nu bocor alah meuni asa ngaroncod komo lamun unggah gunung tuh ieu naon teh turun gunung unggah gunung wah kaosna teh moal bisa balik dewek mah jadi bener nya mang salamun geus nyahoeun gua sancang tanya Usman siga nu cangcaya moal pati-pati ye manehna ngomong kitu lamun can pernah sumaba ka dinya cobaannya kedatangan ku maneh ka ditu wah kenira-hira mereka ngajak ulin ka mangsa lamun ieu atuh durung deui urang rek balik nah atuh rurusuan teh engke we da beurang keneh atuh mangkaling can cai-cai acan keun bae lah ka dieu teh lain rek ngadon ngopi maksudna mah rek menta bolongan pikeun kahirupan kabeneran kahirupan kabeneran aya panuduh ti kitu ti maneh ieu atuh
atunya tembal Badrun jerut Usman turun tuluy ngagidi maksud nama rek balik. Sedang Badrun hari tengah janteng dina lawang bari nyerangkeun kanu init. Gerendeng Badrun ngagerendeng di barung kusirah gogodeng. Tampola na eta si Usman. Nepi ka kitu-kitu na make boga itikad kanu teu munasabah. Make aya niat rek nyiar tareka hayang boga dunya ku jalan anu watak nyarikat kana dirina. Natenya kitu kanu jadi turunan. Mangkaning manehna geus boga anak aya kana 5 anak. Jaban nu masih kena dikandung ku pamajikanana. Eta atuh pamajikanana ongkoh meuni teu tumarima pisan kana pernasiban hirup. Boga adat panas baran, sautak saeutik ngabarung sinang kanu jadi salaki. Akhirna nu jadi salaki poek pikiran. Sigana teh geus teu diperhitungkeun we pi akhireunnana. Nu dipikir jeung nu disawang teh hayang loba dunya. Tapi sakituna deui pek wae Usman ari sakira-kira maneh geus luas mah kana diri. Lantaran karasa berat jeung enteng na moal ku batur. Saha nu boga pagawean eta nu bakal ripuhna. Kitu gegerendengan Badrun. Sanggeus Usman eueuh tina paneteupna, koloyong Badrun ka jero bari nutupkeun panto hareup. Dina sajero sabulan leuwih ti sanggeus Usman ngadatangan ka ngaran Badrun. Ku ayeuna Usman ngadak-ngadak suhud kana buburuh macul lantaran ngingetkeun boga parabana. Atuh saja batik kitu hayang boga keur ongkos nyaba rek nyiar tareka, sangkan hirup ulah ripuh jeung ripuh bae. Jelas nama hayang jadi jelema nu loba tingalieun batur, ongkoh kasulutan ku omongan nu jadi pamajikan. Tapi ka akhirna Usman rek nekad ngadon munyung ka kayu ka batu, sumalinung ka gunung abari henteu diperhitungkeun balu karena di akhir. Rasa nama bener we moal aya naon-naon lantaran ngaranna ge ikhtiar jeung tareka. Nincak ka 2 bulan Usman boga sisimpenan duit keur ongkos nyiar tareka. Isukna Usman indit tareka ka imahna Badrun, bari dina budi parangina meuni marahmai, nanakeun keur aya dina kasenangan hate. Waktu Usman keur lempang para wargi mapai jalan rondaan nu masih kene jauh kanu dituju, manehanana ngadon gegerendengan sorangan. Sakapeung radam suraseri kawas jelema kurang saeunan. Para mitra kaum dangu, harita waktu Usman keur lempang mapai jalan rondaan, masih kena jauh kanu rek dituju manehna ngadon gegerendengan sorangan, bari sakapeung rada suraseri kawas jelema kurang saeunan. Lamun ceuk aing kajadian nyiar tareka nepi ka aing jadi jelema nu cukup kudunya. Asa kumaha lamun aing jadi jelema beunghar loba duit pake gini. Imah gedong ngajengleng pakaya lega kawasna aing laksana we boga pamajikan nu demplon. Aduh. Lantaran boga pamajikan ka Sinoneng wah nya cerewet nya lancang di wubuh awak lagi hangit. Sajabat kitu gableg mitoha teu sarua jeung batur. Inung bapa Sinoneng mah jelema kumed alias jelema ngopet lah ngarege hese. Nyaan kaduhung nagese di gunung aing make dae kawin ka Sinoneng. Nyatana tapi pikieun mana jis teuing aing malah dibawa usaha seuseut ka hayang meru teu ka batur barang beuli naon-naon hayang. Aya bareto awewe demplon hanya ka aing geus kawin ka Sinoneng. Tapi sugan we engke mah di mana aing geus manggih kasenangan kajodokeun. Bareto kungsi aing papanggih sakali deukeut sakali deukeut balai desa. Manideng deuleueun ku bibirna we ngagelenyu bibit meninggal hiplek heug pakulitan bodas. Duh. Sugemana keur lamun aing kajodokeun ka dinya. Nyakal we canyaho ngaran-ngaranna acan komo imahna mah teuing di mana. Kitu gegerendengan Usman waktu keur leumpang. Si horeng si mana horeng manehna rek neangan jalan tareka. Hayang jadi jelema nu cukup kudunya barana lain ku perkara jengkel kudu jadi pamajikan teuing atawa loba uruseun. Nu sabenerna aya niat boga deui pamajikan kanu demplon dumeh ti heula kungsi manggihan aya awewe geulis. Nya ari ku kitu teh mah pantes Usman hayang boga deui pamajikan kanu geulis atawa rek beger deui oge. Lantaran Usman kawin ka Sinoneng sasat can ngalaman beger heula. Ujug-ujug pruk dititah kawin ku kolotna ari katamah-tamah Usman bujang kene. Ari Sinoneng kasebut geus rana. Lamun kitu teh mah can seueuh beger. Boh beger ulin boh beger make. Ari saja batik itu memang sabenerna ti sapra kawin ka Sinoneng can aya kamenyatan pisan tina urusan kahirupan.
Kira-kira dua pengkolan deui ka imahna Badrun. Gok Usman paamprok jeung saurang lalaki sapantar jeung manehanana. Sasat batur ngangon muning nu katelah inang. Reg duanana areureun. Sarta inang miheulaananya. He, geuning Usman da ka mana man? Pokna bari neuteup kana beungeut Usman. Rek kadinya Adrun euy. Jawab Usman bari nyalingker ka sisi lantaran aya nu ngagiringkeun domba rek diangon. Ih, ka Badrun. Meureunnya inang ngaheureuyan. Lah, saya masuk ngahinis wae meureun. Kana ngaran batur teh. Pokona mah ari maneh rek ka mana inang? Bangun anu arurusuhan. Oh, tas ti eta ti Mang Jamat biasa we lah. Tas ieu ngumahakeun pagawean. Anu naon teh kamari ieu naon teh ieu bejana cenah Mang Jamat digawe kana bangunan. Boro tadi mah urang rek milu digawe we keur ngaladena kaladen. Ari teh cenah manehna geus eureun euy. Ieu nah lain milu dagang itu kalancuk maneh di Jakarta na. Milu dagang Jakarta na naon lah. Sidik lamun lancuk urang mah pogot dagang foto dagangna. Ayeuna ge kuli we di lieu kana nyitak bata. Di sugan dewek mah nya we boga pakasaban. Oreng sanasib jeung deweknya. Nyata dewek ari nu sabenerna mah euy rek ka ditu ka Mang Salamun. Hah? Rek ka Mang Salamun? Nya. Aya naon ka Mang Salamun? Nyata kieu euy ngadenge beja Mang Salamun kasebut jelema tukang ngalalana. Nu hartina mah sok mineng sumaba kanu jauh. Beureun maneh ge apal ka Mang Salamun euy. Taku kituna dewek mangi beja ti Badrun. Lamun hayang neangan tarekah pikeun jalan usaha, nanyakeun cenah ka Mang Salamun. Manehna nyahoeun aya jelema nu bisa mere jalan kahirupan, samalah bejana mah wacisna keur euy. Tah. Cing atuh dewek milu euy man. Sueuna atuh hirup dewek ge euy jeung maneh. Ulah kiki wae ngalumbruk saumur umur euy. Eta di mana cenah tempat pananyaan teh, man? Ceuk inang para wargi. Menih hagetna keur aya pikiran hayang milu, nyiar tarekah pikeun jalan kahirupan usaha. Oh, syukur ya tuh. Pokona mah ari maneh aya niat mah ngaradewek aya batur pakukumaha di jalana. Cenah mah di bawahan Gunung Sancang euy. Di Guha Sancang. Hah? Guha Sancang mana? Sancang bawah teh Sumatera? Ih, lain Sumatera ti dieu mah ti urang mah. Salah teuing. Keke ai Sancang mah aya teh di daerah Garut, di daerah urang keneh. Anting bawahan mana nu matak urang rek ditanyakeun ka Mang Salamun. Lamun Gunung Padang nya daerah di Sumatera kitu. Ngan eta dewek mari kalah. Gua kitu sok sieun ai juri gue euy. Heuh, sieun ku juri atuh kumaha mangkaning sok loba bejana cenah di pagunungan mah. Jeung di gua sok loba teu pararugu. Lah, silaing pondok boona keur ieu mah lain nanyakeun ka embah atawa ka juri tapi ka dukun wacis. Oh nya di ka dukun mah jeung dewek atuh yu. Eta iraha rencana rek ini teh. Mata rek nanyakeun heula lebah-lebahna ka Mang Salamun teh. Yu ayeuna urang ka ditu yu. Yu atuh. Ceuk inang. Mani haget pada satuju hayang nyiar tareka pikeun jalan kahirupan. Geus kitu mah leos ari ini teh eta tempat kakarage meunang sababaraha meter. Breh katingali ku Usman saurang awewe meuni demplon keur maju kakalerkeun. Si horeng awewe nu bareto kungsi tepung jeung Usman. Demi katelahna Eus Parida anak lurah hormat ngan geus maot kari indungna we kitu ge geus setengah tubuh ngan masih keneh ngame ganjen da pugu kasebut jelema nu aya ku babdunya. Dasar Usman atuh sasati bareto kapincut ke Eus Parida mending ngadak-ngadak hejo malah aya pikiran hayang ngaheureuy. Para mitra kaum dangu, sakumaha nu kauninga barang ningali Eus Parida harita Usman nyarita. Yang tu tingali euy di hareup euy tempo kumaneh tempo tu. Aya pilaukeun euy coba atuh sidikeun biritna. Aduh meni dempok kitu euy. Cangkeng lengke. Aduh awak meni bang-bang eta dudu bitisna euy. Aduh. Meni baluner kitu semu koneng eta. Aduh. Hei sugan mah. Cek Usman meni galecok bari curugna ngacir-ngacir bae nuduhkeun ka dua mojang. Nu keur ngadaleungdang sedeng nu disebut Eus Parida make rok hayas. Baturna saurang deui make baju kembang-kembang beureum jangkung leutik. Aduh. Nya euy meuni edun kitu euy. Ah. Keun make baju kembang-kembang keur dewek euy. Maneh make baju hayas. Ceuk inang sarua nyetel mata karanjang. Harita Usman ngahewetan. Sedang inang kekeprok tapi dua mojang teu ngaliuk-liuk acan siga nu pura-pura teu ngadenge kanu ngahewetan.
sok padahal geus nyaho yen satu kangenana aya dua jelema lalaki naluturkeun. Teu lilareg duanana areureun deukeut parapatan duka ngahaja nungguan anu nuturkeun duka rek mareuntas. Tunang euy areureun ayeuna mah euy. Ngadaguan urang sugan. Sok buru-buru kancang atuh bising kaburu meuntas panten. Cek Usman teu sabar tuluy tinggaredi. Sanggeus deukeut hate Usman dugdeg dumenya. Eta nu dipikahayang ku manehna ti Bareto nepi ka Usman. Rek aya kaperluan kamangsa lamun ngadon kabeng bat kuno demplon. Kawas teu asa-asa Usman miheula nanya ka Eus Parida bari suraseuri umase. Bade arengat ka mana Eus? Duan wae. Tanya Usman bari neuteup kana beungeut Eus Parida. Bade amengan opatan, jawab Eus Parida ngiceupan ka baturna. Ih, opatan sengsari Eus duh. Katingal ku akang maduaan geuning. Usman ngadak-ngadak beungeut narada bareureum ceuk pikirna aya nu marengan deui ku dua lalaki sejen. Pok inang pipileun nanya bari ngareret ka baturna Eus Parida nu gawena kuluas kalieu semua era. Sareng saha opatan teh? Mun opatan akang duaan abdi duaan sen opatan kasebatna. Oh, wanyanten deui sareng sanes. Aduh. Lupi ayeuna bari angkat ka mana tuh? Bade amengan ka walungan. Ah, Eus semuanya amengan ka walungan. We amengan we ka kota atuh. Kawalungan bade ngurek ngalabelut atuh. Cek Usman asa beuki wani. Nepi ka poho kana permaksudan. Geus puguh ka anak jeung ka pamajikan mah rasana teu boga anak pamajikan we rasana mah bujangan keneh. Ka kota mah sanes amengan atuh Kang nanging pelesiran bade mejeng. Oh, leres. Cek Usman ngahehe seuri bari ngareret ka inang. Anu sarua manehna ge ngadon kabeng bat ku baturna Eus Parida. Tebih keneh ka walungan teh? Tos caket di Lebak, dupi akang bade angkat ka mana? Katinggal saperos nutur-nutur abdi tita tadi. Cek Eus Parida malik nanya harita teh ka Usman. Usman ditanya kitu, harita ngajawab. Oh, sanes ngahaja nutur-nutur akang mah mung kalorsan we ninggal Eus dipayun. Mali akang ge maksana bade ngadon ieu guyang ka walungan. Dupi bumi di mana Is? Didinya paliwetan caket sekolahan impres dupi akang. Akang mah di ditu tuh tebi di lembur Cinanggorek, Cinanggerak. Cinonggerak maksudnya nepangkeun atuh Is Usman. Farida temana bari patare madam paleungeun. Dasar ju Usman jelema purunyus nya geus boga anak pamajikan ge. Waktu sasalaman curug ngadon utek-utekan ngadam paleungeun Eus Parida. Si akang mah cek Eus Parida rada ngepeskeun leungeun Usman kawas nu getekeun. Mangga tuh bade kawalungan mah sareng Is lah. Kitu soten akang mah sanes bade ngaganggu nanging bili aya nu purunyus wantun campelaka Eus akang bagianana. Mangga we dipayun Kang. Mangga Eus dipayun moanya pamaget diringkeun ku istri mah teu pantes atuh. Temal Usman geus kitu mah leos arindi. Eus Parida ti hareup jeung baturna sedang Usman jeung inang nuturkeun. Kituna keur Usman kawas jelema teu hideng make jeung tunyuk-tutunyuk kana birit Eus Parida. Bari noelan leungeun inang, kitu deui inang ngadon guyat-giyet matakeun giyet Eus birit Eus Parida. Keur kitu cetruk ditajong kana tunggul jagong, solonton cedak. Sirah dengar kana bujur baturna Eus Parida anu katelah nyimimi, puguh nyimimi reuwas malah ampir dijongklok. Ngaso heula. Si inang kelakuannya macam-macam barawargi ngaso heula ngaso. Para mitra kaum dangu. Sakumaha nu kauninga inang ditajong kana tunggul jagung. Solontot jedak sirahna nengar kana bujur baturna Eus Parida nu katelah nyimimi. Puguh nyimimi reuwas malah ampir-ampiran rek dijongklok. Aduh, kunaon si akang ngadon ngarumpak abdinya? Cek nyimimi bari ngalieuh beungeut narada bareureum. Ayo, punten nyai sanes ngahaja ngarumpak sun. Mun akang teh namanya ditajong kana tunggul jagong. Temal inang seuri jeung seuri era jeung reuwas para mitra. Punten seuri ge seuri era jeung reuwas. Teu kunaon tunggul jagongna Kang? Cek Eus Parida nyambungan bari ngagelenyu. Ari Usman ngagik-gik bari rada dipengkek. Tuis mah duh tunggul jagong mah teu naon-naon malih uget-uget acan. Mun we indung suku meni nyeri. Rarawaskeun nyeri mah atuh. Cek Eus Parida bari ngaleos deui silih cantel leungeun jeung nyimimi. Nu teh sakumaha lila geus tepi ka sisi walungan caina rada orot tapi heran. Di sisina taringgul ku batu galede. Bili akang bade sarirama tong di dieu Kang.
murah tebih atuh cek Parida ngerasa eraun pada ket mandi jeung lalaki kentenan weda kang gaduh emutan atuh deh kira-kira we ngadon guyang caket ieu mah sun caket istri sun alah kumaha we panginten Temal Usman celengkeung inang nyambungan mung beli di we sok aya eta istri mah si akang mah sok ningsieunnan aya naon Kang sok aya demit cek Parida rada muringi sieuna si ganu sieun ge sanes sok aya demit nanging sok aya setum kade pilih nabrak guys ning ngaco mah nya di walungan aya setum da ieu para mitra sada salender silinder salender cenah koneng gede deh koneng gede cenah nyeri awak cek ka ditu KPU cenah nginjem koneng gede maksudna make salender dikerelengkeun kira cenah kontan nyeri awak teh langsung leungit jeung awak-awak waduh ieu nah atuh maunya setum pan di walungan setum Kang sani setum sok ngagiles jalan setum naon atuh setum eta setum anu koneng teh saperos odading cek inang ngaheureyan cek ke Parida jeung Nyi Mimi Sareuri asa suka Ari Usman harita ngaleos kagirangkeun dereg-degu inang disusul man ari mana rek mandi di mana di dieu euy bari ngintip itu tuh lantaran di marada luhur jeung kalangan batu tuh inang tuh tinggal euy duana geus mudaran rok ditunda dina di sisi rokna euy aduh aing mah euy Usman mun digalecok ngadepong dina tukangeun batu gede ameng dek samadin deui aduh jangan hebat euy pilihan maneh Usman dulu itu mending ngelempong gitu pimpin dulu itu aduh dewek meni euy nu dewek meni hideung santen ameng aing mah si Usman tinggal itu pangawakan aing pasangan maneh meni aduh Gusti nyaan mulus bisa deh teman euy meni teu beda tina ka campadak semu koneng euy aduh nya ka waktu na kaburu beak euy rawitra